Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng Sunda anu dipihormat ku sim kuring anu salami ieu teu boleh satia ngadangkeun padaran dongeng di channel Andang S. Argayuda menuju di mana we linggihna haturan wilujeng patepang deui sareng sim kuring mugi wae para wargi salawasna aya dina kawilujengan aya dina panangtengan perseni Gusti Jot Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin bari tepang patepang sareng kabagian tan wates soanganna. Sim kuring damaktos ieu sejami tembayang ge ngalajengkeun carita anu katunda sabar minggu kepengkernya beres sim kuringan teu ngadongeng. Nyaeta dina judul Je Sumpena Malaspati. Dina dinten ieu teh ninjak di bagian ka-45. Ieu dongeng mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda atanapi karya sim kuring. Mugi wae tiasa ngajantenkeun hiburan, ngajantenkeun pangbeberahmana. Sok sanaos memang sim kuring sering bolosna sering teu munculna gitu nya tibatan munculna rumaos memang di sim kuring mah sanes pendongeng profesional margi aya pademelan anu sanes anu langkung diperiyogikeun. Hapunten anu kasuhun. Mangga para wargi ieu cariyos urang kawitanan. Wilujeng ngadangkeun pun awaitu astuna masidam mugi asa dayana aya dina kamuliaan. Tapi ki gledeg ireng teu kacolongan gerak sakilat sukeun can ditarik ka gigir awakna langsung ngagilak pisan paos suku Ki Bagaspati nyamos keur kitu ngan sakilat ki gledeg ireng ngatorongkeun dampalung leungeun kencana ka hareup deukeuna pisan kana kuur Ki Bagaspati. Aduh, Ki Bagaspati ngociapat luas awakna langsung ngagedebut ibana mah. Tapi ngan sagorempal Ki Bagaspati langsung hudang deui. Saterusna pasang deui kuda-kuda. Matana mencorong lir matana ga renghapna ngarepan. Kurang ajar. Siap kodok kudu kojor ayeuna pisan cucungah ka aing ciat. Ki Bagaspati murka ngarasa diwirang ku Ki Gledeg ireng sakilat awakna ngacaul saterusna kumoe bade murawak Ki Gledeg ireng dina jurus gugur gunung padugna nyeup rek nampol sirah Ki Gledeg ireng. Hai, andi kan kantun sumut Ki Gledeg ireng beuki waspada sebab gerakan-gerakan Bagaspati beuki rancingeus. Sakilat awakna cingkrak ka tukang sababaraha lengkah. Sabab Ki Gledeg ireng boga kacuriga ka Ki Bagaspati bakal ngagunakeun jurus tipuan. Jadi pikeun nyalametkeun dirina
Ki Gledeg Ireng ngajauhan heula Ki Bagaspati. Tujuanna rek ngabaca heula kana gerak-gerikna Ki Bagaspati anu beuki edan. Montong kabur coba kagok rasakeun hedog aing. Ki Bagaspati boga panyangka Ki Gledeg Ireng rek kabur. Sakilat awak ngagajan deui bari nyambetkeun bedog di jurus dina jurus cacar bolang. Bedog Ki Bagaspati kumolebat ka ditu ka dieu ngurung awak Ki Gledeg Ireng. Lakadalah tetela ieu ngaran Ki Bagaspati teh emang lain cowara samanea. Aing kudu hati-hati. Ki Gledeg Ireng dina sajeroning hutet tinjahan bedog Ki Bagaspati hatena norwejo. Sebab geuning anu ngaran Ki Bagaspati teh tetela luhur elmuna. Jaringas dina ulin maen po. Tapi Ki Gledeg Ireng emang lain jawara atah-atah. Disageringan manehna geus masagi dina ulin maen po. Oge salila ieu terus-terusan digembleng ku santan. Jadi dina keprakna ngalawan Ki Bagaspati geus teu galidir deui. Awakna terus cumerela tingkan panarajang Ki Bagaspati. Bari sasakali maneh oge ngasupkeun panarajangna ka Ki Bagaspati. Ciat modar sia gorong edan. Ki Gledeg Ireng sanggeus ngalipaskeun diri tina jurus-jurus Ki Bagaspati langsung cumerelat nu Ki Bagaspati na jurus kadeuling mermangsa. Bedogna kumolebat tanding kilat nur awak Ki Bagaspati. Lakadalah urang ajar. Ki Bagaspati lain deui ngarasa kagetna sabab Ki Gledeg Ireng ngabogaan jurus anu kacida cepetna. Meh wae manehna kebeunangan ku bedog Ki Gledeg Ireng. Cian modar sia Bagaspati. Ki Gledeg Ireng teu ngantep awakna cumerelat deui dina gerakan leuwih cepet. Perugna nyuk rek ngagorok ti korok Ki Bagaspati. Ki Bagaspati anu geus leuwih waspada teu kageteun deui siga tadi. Awakna langsung ngakilat dibarengan ku narik sungkatuhna gagigir. Paus bedog Ki Gledeg Ireng bisa disinggahan. Saterusna dina gerakan anu teu eleh cepet bedogna kumolebat rek nigas cangkeng Ki Gledeg Ireng anu harita masih semu dongko kamanehna. Ki Gledeg Ireng teu boga sangkaan lamun musuhna rek ngarajang manehna ku cara kitu. Tapi untungna manehna ingeteun kana jurus cingkrap dewa moyet. Sakilat awakna cingkrak ka tukang peduli sambetkeun ka handap. Ciot tawa Ki Gledeg Ireng kumalayang ka tukang. Bedogna langsung kumolebat bapak bedog Ki Bagaspati. Lentrang bedog Ki Bagaspati katangkis ku bedog Ki Gledeg Ireng. Bangsat kurang ajar. Jadi sia teu boga pangabisa. Yeuh rasakeun bedog aing anu seterusna. Sia Bagaspati murka. Awakna kumolebat dibarengan ku sabetan bedog anu kacida cepetna. Tujuanna rek nigas beuheung Ki Gledeg Ireng. Gerakanna kacida cepetna. Cek taksiran manehna mah Ki Gledeg Ireng pasti kebenangan.
Tapi sangkan Ki Bagaspati nyalahan sanajan nya menenang gunakeun jurus anu mateni tapi Ki Gledag Ireng lain jawara samanea ari tau ge basa aya pedog nyelebrek nigas peheungna sakilat Ki Gledag Ireng obah bari ngabentak tarik hai sakilat Ki Gledag Ireng nadik suka tuhna ka tukang nah luawak nangarunukna jurus tarate katip angin jurus kungku pangwarah santanu atuh paos bedog Ki Bagaspati ukur ngahiup nyakan angin sanggeus kitu Ki Gledag Ireng cengkat bari langsung nyabetkeun bedogna maksudna rek digas leungeun Ki Bagaspati Ki Bagaspati lain deui ngaranjugna jurus Ki Gledag Ireng teu kabade ti anggalna sanajan manehna bisa narik leungeunna tina bedogna Ki Gledag Ireng tapi bedog Ki Gledag Ireng teu bisa disingkahan sapinuhna tungtung bedog Ki Gledag Ireng ngabesek kana ramona anu keur ngeupel gagang bedog aduh Ki Bagaspati ngakuak cinggirna buntung keti langsung ngucur tina cinggirna anu buntung palebah bukuna saterusna ngagajlang Ki Gledag Ireng urang ajar rasakeun awal saing cia Ki Bagaspati murka beungeutna bareugelir besi eta beulin matana ngadadak siki sagaan beureum euceuy tandaning kaudang amarah anu muncak awakna langsung jumerat nu Ki Gledag Ireng bedogna kumolebat tina jurus runtag jagat Ki Gledag Ireng ngahulang sakedapan tiga anu kasima ku gerakan Ki Bagaspati tapi buru-buru manehna gunakeun jurus keluar laut kidul bedogna kokolebatan nyieun tameng bikeun darah jurusan digunakeun ku Ki Bagaspati ciat Ki Gledag Ireng ngabentak bedogna kumolebat dibarengan ku tanaga nu rongkah bulantang bedog Ki Bagaspati bisa katangkis tapi Ki Gledag Ireng teu nyadareun yen Ki Bagaspati ngagunakeun jurus tipuan teu kanyahoan ti anggalna jual buladak suku Ki Bagaspati nunggal pisan kana dadana aduh ieu Ki Gledag Ireng ngakuak tarik awakna langsung ngacungkel ka tukang saterusna ngagedebut di bandemah ciat modar sia Ki Gledag Ireng Ki Bagaspati teu mieun kasempatan barang Ki Gledag Ireng nangkarak bengkang sakilat maneh ngagajleng bedogna nyuruh kurak bebas Ki Gledag Ireng anu masih ngabebengkang dina lemah lakadalah Ki Gledag Ireng lain deui ngarancugna tapi dina sesa-sesa tanagan aya sakilat manehna ngagrelengkeun awakna atuh berjalan kitu Ki Gledag Ireng bisa leupas tina balai bedog Ki Bagaspati ukur 12 tahun kurang ajar masih bisa nyelamatkan diri cia Ki Bagaspati teu beak Ki Bagaspati ambak nyedep tanaga midep dapas tarenghap ranjugna amarah sanajan musuhnya esa ditandasa samemeh Ki Gledag Ireng gerak deui sakilat Bagaspati narajang deui Ki Gledag Ireng anu geus pulih deui tina kariwasna barang bedog mulai batrek ngabesek badana sakilat manehna salto ka tukang dina jurus balik Bandung
paos budak Ki Bagaspati deui ukurnya bet angin ciat modar secur medan Ki Bagaspati nyusul tepus pangan rajangna awakna langsung kumalayang dina gerakan dadalinya mermangsa bedog bang hiup bang baraan rek migas beheung Ki Geledag Ireng Ki Geledag Ireng surti yang musuhna edan-edanan rek mahen manehna katangan dina kolebat pedogna nu kacida cepetna tapi najan kitu Ki Geledag Ireng tetep tagen sakilat ngebahkeun awakna dina jurus anu can fungsi digunakeun salila tarung jeung Ki Bagaspati ciat Ki Geledag Ireng lain mundur tapi malah ngalengkakeun suku kencana kaharit badogan kering nyewuk langsung ditadah lebah pigelang leungin musuhna kelangan sakirat langsung ngacungkeun sukatuna kaharit suku Ki Geledag Ireng ngaplesat ti handap kelan teu eus deui langsung ngacedak kana perangkakan Ki Bagaspati Ki Bagaspati langsung ngakuak bari pepoyong kodan siki kanjuta karasana sabitu buru-buru Ki Bagaspati luncat ngajuan Ki Geledag Ireng sanggeus napak lemah langsung bepurukutan nahan ka nyeri Ki Geledag Ireng nutup seut ka Ki Bagaspati tapi manehna teu wani gagabah narajang deui sabab manehna oge ngarasakeun dadana lir anu ringsek tajongan Ki Bagaspati ka cira tarikna tur makeutan ka jero nahan untungna emang Ki Geledag Ireng ngabogaan daya tahan anu lain lumayan sedang Ki Bagaspati dina sajeroning nahan ka nyeri paruna ngararet ka palembahan anak buahna tetela anak buahna geus teu aya nu mangga pulia ukur dua urang anu katempona masih keur hut-het adu jejaten jeung musuhna anu sejenna mah geus pating kudupung di luareun pakalangan lakadalah anak buah aing geus uhan walakaya sedang si Geledag Ireng hese di rubuhkeunana kayakin aing kudu nyeun tindakan anu mateni Ki Bagaspati gerenang sajeroning hatena manehna ku jiwa ka anak buahna anu teu bisa diandalkeun Ki Bagaspati boga dina trek ngaluarkeun ajianana anu bisa ngaluarkeun kekuatan supranatural pikeun ngarubuhkeun Ki Geledag Ireng tapi manehna was-was sabab sieun cida dina sajeroning dadana kanceuh deui alatan ngaluarkeun tenaga jero anu rohaka ku kituna Ki Bagaspati mutuskeun rek ngagunakeun jurus maempo simpenanana samemeh manehna nggunakeun ilmu pamungkasna ciat
modar syaklir girang Ki Bagaspati cuma relat dina jurus angin puyuh bawak di bangku angin anu ucuk-ucuk guru bedogna muter yen gulungan cahaya yen jadi pusiran angin anu kacida tarikna muru awak Ki Geledag Ireng. Ki Geledag Ireng waspada manehna surti yang Ki Bagaspati ngaluarkeun jurus pamungkasna. Ki Geledag Ireng sakedapan mahlir anu kasima nempo jurus anu digunakeun ku Ki Bagaspati saumur jadi jawara kakaraeun manggan jurus siga anu digunakeun ku Ki Bagaspati hatena ngageter tejangtungna ngadadak dalignu teu pugundagna ciot modar syaglir girang Ki Bagaspati sanggeus deukeutkeun awakna Ki Geledag Ireng langsung ngabentak deui pedogna kulebat nanding kilak muru waruga Ki Geledag Ireng haid dakadadah Ki Geledag Ireng hujan hargeueun awakna langsung obah dina gerakan cingkrak tiwa monyet awakna ngajaul bari terus mundur ngajauhan Ki Bagaspati tapi tarikin cilaka Ki Bagaspati ngan sakilat nyamberkeun sebuka tuhuna kana awak Ki Bagaspati Ki Geledag Ireng anu keur kumalayang kalian teu bisa disingkahan langsung ngacedak kana iga burung Ki Geledag Ireng aduh Ki Geledag Ireng ngakuak awakna langsung kedebut niban demah ia beruna karasana sapotong reng hapna ngadadak ungap rek usik sakujur awakna karasa nyeri antukna ngabepengkang tu balakaya modar sia Geledag Ireng ciot Ki Bagaspati tu ngengkekeun deui bedogna langsung nyoprek kagorok ti korok Ki Geledag Ireng anu harita geus teu walakaya tapi hirup jeung maot manusia lain kawasana manusia angin mangrupakeun katangtuan Gusti Allah Subhanahu wa taala harita basa bedog Ki Bagaspati ampir nepikeun ti korona Ki Geledag Ireng ujug-ujug anu cumurelat ngan tingkilat anu cumurelat langsung mapag awak Ki Bagaspati dina jurus gugur gunung teu salah deui langsung ngajedak kana dadana Ki Bagaspati harita kene awakna langsung mental ka tukang laju ngagedebut niban lemah tepat nila yang ngajegak teu jauh ti Ki Geledag Ireng make pakaian pangsi hidung diiket berambang simplak umurna ngorak keneh panona nutup sekut ka Ki Bagaspati siga anu nyidik-nyidik kana tangtungan Ki Bagaspati anu harita keur pepoyong kodan nahan kanyeri saterusna hudang bari mencrong pinu ku kaget kanu karek datang sa nika make kumawani pipileun kana urusan gula Ki Bagaspati maksakeun tumanya kanu keur ngajega hareupeun manehna sabab manehna asa-asa ngan dina pikirna boga sangkaan yen eta teh pasti santanu jawara ngoraan tanpa tanding kula santanu kewajiban kula pikeun ngabela nu jadi dulur tina pangrogahna garong-garong jahat model andika
santanu langsung ngabejakeun ngaran teu disumput sarindungkeun manehna ka cida amarahna nempoki geledet girang rek diparagakeun nyawana ku Ki Bagaspati. Rupina ceros nyambungan jurudulna Jaya Sumpena Malespati bagian ke-45 urang cekapkeun dugi ka dieu. Enjing atan pipageto manawi urang perang panjang tiasa ditepangkeun dina kajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup umur jembar pangampura. Bersama hapunten kan sanes kanten kaluputan kelepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carita pilih kirang gumakeun atanapi siripatna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.